mana? Ini tipe. Kemana? Orang-orang, Malingnya. Itu Pak, lain abi Pak. Ngomong. Kemana Pak? Orang. Kemana Pak? Pak kemana Pak? Bu Dini. Dia budak diam geus dapat kue jangan ngomong. Itu boleh saya, Bu. Si eta kita geus aya buktina, arek les wae. Bu, serius Bu. Ku ibu diputuk si eta jadi uceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Dinten ieu ibu sareng tim kesiswaan pada mengumumkan kandidat calon ketua OSIS 2020-2021 nyaeta Purbasari jeung Purbararang. Bangga Purbasari jeung Purbararang kapayun. Alamatnya. Sampurasun sadayana. Rampes. Dia abdi sareng Kriana jeung Jeung Vina. mana Aswa? Aswa. Purbararang mana Purbararang? Hayu Purbararang. Oh, gitu rame. Dia nya. Dia abdi bade. Iya cerdas loh. Challenge musik. Challenge naon tah? Abdi bade. Ayo. Telat. Sampurasun. Hai. Dan Abi Purbararang. Ya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu ibu ada pendapat deui ku sabab ibu ngadenge laporan kasus teh aya menyangka. Dina laporan jeung bukti nu ibu tarima atas kasus teh aya dina kantor Purbasari. Taseueur buktina Purbasari. Janten tina hasil diskusi pembina OSIS sareng kasiswaan dina berangkat teh ibu kudu ngumumkeun bahwa Purbasari didiskualifikasi dari kandidat calon ketua OSIS. Ayo Purbasari ikut heula. Purbasari, kenaon sih anjeun bisa-bisana nyadakat OSIS? Kalau ibu tuh percanten pisan ka Purbasari teh. Dasar abdi mun tidak make. Atas loba bukosna Purbasari. Pingsung singdem Nah, ada sih. Gusti, dari kamu tak apa. Ya, ini nama kamu nyuri kecewa. Gusti, abdi naon? OSISnya. Maneh tak apa? Kita tuh Purbasari teh geus didiskualifikasi. Naon? Cenah mah dia teh mau duit tos OSIS. Mana. Kunaon? Ai mah kunaon? Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maafkan
Bahkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Purbasari. Iya, abi nu dihandap. Abdi di fitnah ku barudak gara-gara nyandak atas kas OSIS, padahal sanes abdi nu nyandak. Abi apal sebenarnya kejadian nu sebenarnya kumaha? Emang kumaha kejadian aslina? Sebenarnya mah nu nyandak ngabuskeun duit kas OSIS teh Purbararang. Nah, bisa apal mun misalkan Purbararang nu nyandak nu ngasupkeun mah. Kusabab nu sebenarnya mah abi oge nyaksikeun kejadian nu sebenarnya kumaha. Mun cara ngabuktikeun kabu ayeuna kumaha carana? Segala kabohongan engke bakal kaungkap. Sok we percaya, sok we. Abdi siap jadi saksi anjeun. Ayo atuh urang ngabuktikeun, hatur nuhun sataacana. Pas ke inget tuh vlog kemarin vlog pas ke eta kayak naon gitu kayak hal janggal kunaon sanes janggal aya penampakannya tinggal gitu. Nah, ikan alurang keluar skip ya. Nah, tinggali Purbararang nu masuk ngabis kenaon di notas Purbasari. Ini mau nanya ngabis kenaon? Ih, berenang ngabiskan duit kas OSIS gitu, maknya. Atau naon deui atuh? Ya Allah, tinyangkanya Purbararang. Nah, laporkan wae gitu, bener hayu ka Bu Aep. Hayu atuh. Mbak Sari, kali dia. Sekedap sebenarnya abdi ngarang akhlak terus apa penggunaan itu mah dan buktinya lumayan kuat cara melaporkan saya pernah melaporkan ke Bu Aep ayeuna lamun misalkan saya kan aya bukti mah bukti video nu pas ke abdi sareng lain teh ke ngevlog ayo tuh yuk. Jantan ibu maya rapat ieu memutuskan informasi dari ibu tapi. Tamtuna di barengan tuh saksi jeung buktos nu akurat.
nu nyandak atau sas asisten sanes Purbasari. Tapi Purbararang janten terpaksa Purbararang kedah dikolotkeun ti kandidat calon ketua OSIS. Akhirna Edo berubah jadi jalmi kusabab tos ngabantu ngungkapkeun kabeneran tentang Purbasari nu difitnah ku Purbararang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu ibu bade ngalantik ketua OSIS anyar tahun 2020 nepi 2021. Mangga mapayun Edo Purbasari. Nyata salah satunya aya di kandidat calon ketua OSIS. Purbasari. Iya, Amir udah handal. Thank you.
anjeun teh bisa-bisana Kenapa sih? kayak kenal Basari kunaon anjeun bisa-bisana nyandak kas osis padahal ibu teh tos percanten pisan Basari teh nah itu nyaut-nyaut Kunaon deui abdi salah dari susah Harusnya dari sini nih, dari sini si susannya jalan teh geuning set. Ya kayak gitu. Sama kamu tuh sok aku bisa. Nying dari dulu nih. Buset,